Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami muliakan, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia. Rekan-rekan yang kami hormati serta tak lupa, halo selamat pagi sahabat KUA Majasari dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita berada dalam kesehatan, berada dalam kebahagiaan, serta tak kurang satu apapun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program pengasaan di KUA Majasari, ngaji santai tapi teu asal-asalan. Mudah-mudahan ngasan ini ada manfaatnya untuk sahabat KUA Majasari dimanapun Anda berada. Karena yang ada di sini semuanya sudah mungkin pada ustadz, para kiai sudah paham semua ya. Tetapi mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat bagi yang belum tahu menjadi tahu, bagi yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Nah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Minahus Saniyah, yaitu tentang wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, yang insya Allah akan dibacakan, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hari. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadratul Mukarram, para asatid, semuanya ini mau ustad ya. Para jamaah, para pegawai KUA Kecamatan Majasari yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'adim saya kepada semuanya. Yang saya hormati dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala anu ka urang teureun-eureun masihan mangpirang-pirang nikmat iman, nikmat Islam, diiringi ku nikmat sehat wal afiat. Semuanya. Ya, siap. Lanjut. Karena berkat adanya nikmat sehat, urang tiasa patapung lawung pamprok jonghok dina raraga nyaeta pangaosan rutinitas urang tiap dinten Kemis nyaeta dalam acara program ngasaan, ngaji santai tapi teu asal-asalan. Salawat sinareng salam mudah-mudahan salamina terkocor ngagolodor ka junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargina, ke para sahabatna, ke para tabi'in teka kantun ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sim pribados sanes ku pinter tapi nyaeta hitung-hitung nyorogeun.
ka para kesepuhan. Mohon. Jadi nyorokeun kitab Minhas Saniyah. Nah, karena ya ngaji kitab gundul mah cenah kudu make alat, maklum belajar alatna ngan saeutik mungguh dina ieu teh mah alatna ge ngan boga sendok jeung garpu paranti dahar doang. Henteu sampai kana sendok adukan komo lamun sendok nu paranti ngagali tanuh teh mah. Nah naon ge kan kabongkar ku eta mah. Ari ieu mah meureun atuh sendok jeung dahar doang kan saeutik ngaji alatna. Jadi ngabongkarna ge sampai nomor. Jadi saeutik masukan aya kitu. Makana nuhun ke dimaaf sareng dimaklum bilih bisi dina bacaan sareng surahana kurang pas. Nuhunkeun di maaf sareng dimaklum. Urang kawitan nyaeta kana pangaosan kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang neraskeun kana hanca dina anu kamari-kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu idza ghadiballahu ala adin rajaqahu malan haraman. Ya aliyu ha ali idza ghadiba tatkala bendu Allah sapa Allah ala adin ing atase wong sawiji rajaqahu maka Allah ngarizkian hu ing ahad malan ing harta haraman kang haram. Faida asyada ghadabuhu alaihi wa kala bi syaiton. Lan tatkala banget bendune apa maka tatkala banget bendune Allah alai ing atase wong wa kala mangka ngawakilakeun ya Allah bi kalam si wong asyaitona ing setan yubariku kang narik ya setan lahu kadue ahad fihi ing dalem mal wayasabuhu lan ngancani ya setan hu ing ahad wayas ieu mata kuari jadi ieu teh nya kurang ieu ngalangkang dongna kudu make kacamata meureun nya hurufna aya dua-dua kudu diukur meureun wayas ghuluhu lan katungkul ya setan hu ing ahad di dunya kalawan dunya goreng silok anid dini saking agama wayusilu lan gampangaken dia setan lau kadaya siadu umur dunyahu ing pirang-pirang perkara dunyane ahad wayaqulu lan ngucap ya setan Allahu ghafurur rahim utawi Allah iku dat kang akeh ngampurane tur kang akeh welase. Nah, jadi bahasa Sunda Allah alam bisawab. Wasiat anu saterusna nyaeta wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Mana cenah wasiatna kieu? Idza ghadiballahu tatkala bendu Allah sapa Allah jadi lamun Allah hewa etah kana seseorang rajaqahu Allah mere rizki kana eta seseorang teh kana harta anu haram. Jadi lamun Allah hewa kana manusia kana jalma jadi eta si jalma bakal dibere rizkina rizki anu haram. Jadi orang kudu selalu berusaha kita mencari rizki sehalal-halal mungkin biar kita tidak dibendu oleh Allah supaya orang ulah dihewaan ku Allah gitu. Faidastada ghadabuhu alaihi wa kala bi syaiton. Nah, komo lamun Allah benduna sangat asyadu banget. Nah, jadi Allah teh bakal ngawakilkeun kana eta si jalma eta naon setan. Nah, jadi karena jeung setan eta CS. Jadi ulah galak-galak ka setan. Bakal narik eta setan teh karena eta harta. Jadi boga pembantu setan ku setan ditengakeun.
hartana jadi bantuan kan kena tenaga meren atau ku setan jadi ieu teh nya nan di bantuan nah korupsi, di bantuan nah maling, di bantuan nah main atau CS ya CS setan ya gitu meren anu haramah rezekina gitu. Nah wakala bihi syaitonan ta jadi Allah ngawakilkan karena si ahad teh nan setan anu bakal narik eta setan teh karena hartana wa sabuhu lan ngancani ieu si setan karena si ahad jadi CS sohib kebaturan eta lah pan aya ceritana teh ya aya jalma menang koruptor duit nanya munggah haji sanggeus keur manehna malang jumroh batuna balik deui. Wih, aya tulisan Arab deh ya. Wih, manehna atoh, wih, aya tulisan Arab ieu batu. Sampai manehna balik nanya anak kiai, wih, Pak Kiai abdi ieu menang batu yo. Keur malang jumroh yo dibalang deui yo, datang yo. Coba ya Bang terjemahkeun, diterjemahkeun ku kiai sesama setan jangan saling lempar. Eta meureun ya. Cek setan cara dia batur aing salah setan ya. Oh, jah sohib cek setan ya ampun. Gitu nah guys. Wayas taguluhu nah ieu para rotongkenya katungkul pokona pidunya jadi nu di jadi pikiran manehna dunya bae pokona mah katomi geus pokona beupi akhirateun pokona mah nu jadi patokan dunya bae lamun eta jalma geus jadi sohib setan pokona mah manehna mah geus pokona mah aing lamun henteu gawe macan aing ngamal boga duit beuh eta pangeran dikamanakeun ka manehna laju lamun manehna ngabantuan ka batur dia lamun eueuh aing macana dia moal jadi PNS beuh dikamanakeun eta Allah ku manehna nya eta omongan kitu ge eta bahaya manehna enggeus nyingkirkeun Allah ulah jadi orang sanajan orang ngabantuan batur tetep eta teh syariat hakikat nama teh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nya gitu mun pajinya gitu sanes paji lers gitu tak jeta tapi dunia ane dini saking agama jadi agama mah dipanderikeun gitu lah nya wa yusilu lan gampangakeun ya setan laukat nasihat umur dunia ing pirang-pirang perkara dunia nasihat jadi digampangkeun ku setan dina sakabeh perkara na ge dibantuan kono mah ku setan. Jadi enggak ya atuh dong orang-orang yang menyembah berhala kan eta setan kumanehna pan di baturan ieu di bageran jadi bager deui setan gitu iya orang yang pasti nama saya sih setan ulah galak-galak kan setan ya Allah ya wayakulu nah ngucap setan Allahu ghafurur rahimun utawi Allah ikudat kang akeh ngampurane tur kang akeh ulase tipu daya setan pisan geus cenah dia mah maksiat bae tenang Allah mah anu loba ngampurana tukang akeh ulase loba jadi sanajan memang Allah eta dat anu kang akeh ngampurane tur kang akeh ulase tapi urang teh ulah sampai urang tertipu daya oleh setan karena setan ge manehna teh nyaeta kitu ngaku Allah teh loba anu ngahampura loba ulase tapi manehna teh hayang aya baturan tetap di neraka. Nah jadi orang kita sebagai manusia kan aya pilihan mana bagus mana goreng aya surga aya neraka tetap orang teh harus berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik bagus. Nah karena amari mah dina yang syahriahan dasar manusia itu hanya terbagi sama 3 golongan
anu kahiji golongan anu bagus, golongan seperti diibaratkan malaikat. Oh ya anu pertengahan golongan hewan nyata seperti embe kebo. Aya anu seperti kalajengking nu katilu. Naon kalajengking mah? Manehna mah kana batur ngabantuan untuk anu aya nyaeta nyeureut, eta golongan kalajengking. batur bayan. Lamun embe eta teh manehna mah ngarugikeun teu, manehna mah hanya untuk pribadina doang. Tapi lamun golongan malaikat eta selalu berbuat baik untuk orang lain. Eta jelema ulah sampai cenah ge urang teh lamun urang henteu bisa kana anu golongan pertama, urang ulah sampai jadi golongan kedua, jadi golongan katilu karena urang mah boga akal urang mah. Jadi urang mah lamun urang geus berbuat baik urang mah bisa ngelehkeun malaikat ya. Tapi urang lamun geus berbuat jahat bisa alabatan embe hewan ya. Nah, jadi urang mah kudu jadi golongan lamun henteu bisa dina golongan pertama ulah sampai urang teh jadi golongan anu kadua jeung nu katilu gitu. Jadi tadi teh ya jadi minimal golongan kadua tapi diluhureun anu kadua. Jati ditu dage eta dina pengajian teh nya anjing tilu golongan tapi terjadi golongan anu kadua ge cenah ge eta bagus. Jadi henteu ngarugikeun ka batur. Tapi manehna teh henteu berbuat baik ka batur. Embe. Golongan embe. Mang ieu mah golongan tilu ya. Jadi manusia mah golongan bisa golongan anu pertengahan jeung golongan dua gitu. Iya. Kudu nama 4 golongan ya. Tapi diterangkeuna di dinya tilu. Cuman eta manusia eta ulah sampai manehna teh lamun henteu bisa jadi golongan hiji, ulah sampai jadi golongan kedua jeung katilu. Yang minimal manehna teh tadi teh ya nanta bisa berbuat baik untuk orang lain tapi tidak bisa tidak merugikan untuk diri. Nah, golongan B. Tadi golongan BG eta golongan anu lumayan lah gitu. Teu rugikeun ke batur. Ngamanfaatkeun ke batur henteu gitu. Gitulah ngarugikeun jeung ngamanfaatkeun henteu embe mah. Ari urang mah pan minimal ngamanfaatkeun aya meureun nya. Ngarugikeun suka aya deh. Kadang jadi embe, kadang jadi kalabang urang mah. Aya, karajak. Jadi ngarugikeun heuh, nya ngamanfaatkeun Jadi nurutkeun ke bae kumaha timbangan bae, Bro. Nama gitu bela. Wasiat anu saterusna ya ali. Kebalten teh ya. Terus. Masyafaradun talibal arama masyan ilakana syaitanu qarinu. Ali orangna lulunga sapawang sawiji taliban ingkang ngaprihal arama ing barang kang haram masyatur kang lumaku. Ilakana ing ono apa setan qarinuhu iku dadi rewange. Iya. Ahadnya. Wala rokeban kang nunggang ilakan angin ono ya setan doro dipau iku dadi iku kang bonsengine hahat. Jadi wasiat anu saterasna wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidin Ali tah ieu. Masyafarahadun talibal harama jadi urang teh ulah coba-coba urang lempang boga paniatan urang teh rek neangan barang anu haram. Lempang urang neangan barang anu haram karena lamun urang boga patekadaan urang niat neangan rizki barang anu halal jadi setan etah pasti jadi babaturana pasti bakal ngabaturan wala rokiban ilakana rodi pahu jadi urang mual
nunggang moal lempang kecuali eta teh setan anu bakal naik ka urang. Jadi orang ngabonceng karena setan-setan selalu dibawa-bawa. Nah, gitu. Wala jami'a hadun malan haroma ila akalahu syaitonu. Nah, jadi moal kumpul adun sapa wong sawiji malan ing hartal haram kang haram ila akalahu angin mangan hu ing mal asyaitonu apa setan. Jadi urang moal loba eta si harta teh moal sampai kumpul harta kecuali eta setan ikut campur ngilu ngadahar karena eta harta. Jadi itu nama rejengan bae jeung setan gitunya. Insyaallah. Wala nasyahadun lanorana lali sapa wong hiji Allah ing isim Allah taala indal jiman alika jima. Jadi anu saterusna urang teh ulah poho cenah nalika urang arek jima teh nyaeta kudu inget ka Allah, minimal urang lamun arek jima baca a'udzu billahi minasyaiton nirojim kan aya kok mau orang sebari baca doa teh karena lamun orang teu inget ka Allah illa syarikahu eta pasti setan teh bakal ngabaturan asyaitonu apa setan. Nah jadi lamun orang arek jima teu inget ka Gusti Allah pasti eta setan bakal ngilu-ngilu. Nah ke fi waladihi, nah terutama ke dina anak teh pasti karena orang ketika jimana aya ikut serta setan anak nageh degel meureun kitunya. Jadi minimal orang kudu inget ka Gusti Allah. Wa zalika lan mangkono duriat Adam. Qaulu ta'ala sakumaha dawan Allah taala. Nah iya ayat Al-Qur'an nama jadi penjelasan nu di luhur teh ngambil tina ayat Al-Qur'an wa syarikahum fil amwali wal auladi wa'atihim. Jadi lan nyekotoni ing duriat Adam fil amwali ing dalam pirang-pirang harta nu di luhur teh wal auladi lan pirang-pirang anak wa'adihim lan janjine duriat Adam. Kebetulannya. Oh nya, siap ngulatkeun. Ya aliyu wallahu alam bisawab sakitu anu kapihatur kurang langkung nanuhunkeun dihapunten hadanallahu wa yakum ajmain sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga pengajian kali ini ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah kalau seandainya Allah sudah benci terhadap seseorang, maka seseorang tersebut akan diberikan rezeki yang haram. Oleh karena itu, mari kita usahakan supaya kita terhindar dari hal-hal yang haram. Kemudian ketika Allah sudah merasa sangat benci kepada seseorang, bencinya bertambah, maka Allah akan mengizinkan kepada setan agar setan bisa membantunya, dimudahkan rezekinya, dan juga dibisikkan ke telinga kita, udah yang haram juga hantem, yang haram juga makan, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Padahal itu adalah bisikan setan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Kamis depan. Kami pencet berem di tengah-tengah. Coba ham. Kumajing ieu nya. Nyalatkeun mun kami. nyalatkeun aja.